Duh, aing tuh gak duit, anak isuk setor bang emok dilah, aing gitu. Mah, artinya, duh, ini, si Agung kenaon itu, Duh, gila orang ada ke kebun kia, Wati saking luas di kebun teh. Belakang naonnya, Jair apa, Aduh. duh, kenaon, Biasa ngelongok kebun bujang itu, iya. Juga Manawi, iya mah. Aduh, jang anjing setor pugung ge, duh. Emang mana butuh duit sabar, Dim? Ya, Manawi, iya mah gaduh jang anjing setor gitu. Bukan diberi lah yang anjing dan isuk setor. Duit mah aya ieu kalau geus pinggir di tempuh heula da. Duit teh modut sabaraha. Aya si duit mah jagenan. Kan urang kira da butuh sih geus jeung arek melakan jair di kebon bu. Ieu tah. Ta 10.000 kira-kira mah moal jeung isuk setor. 10. Majan naon duit 10.000 anjing. Setor ge moal mahi. Geus satu nuhun di pasina sakieu mah nya. Nya da, urang butuh puguh ieu lain kumaha jeung isuk meuli jair melakan kebon. Ampuranya kan gitu. Siap atuh. 10.000 mah naon ieu aing jang isuk setor gede juga lah. Aing minta tambah gitu Harus tambahan deui ulah 10.000 teuing. Aya naon deui. Iya mah. Per 10.000 mah kangge setor kirang keneh gitu. Menawi aya deui gitu nambut ulah 10.000 teuing lah tambihan. Duh, dari mana? Hingga lah diilikan deui. Tuh, ieu mah. Buku duit genan Hingga mana? Tah, genan. Sabaraha di paling 5.000 deui. Cuma 5.000 deui mah. Ieu mah. Eta geuning. 5.000 mah duh. Ini mah. Deui jeung isuk ieu urang kena sarua. Butuh 10.000 teuing, 15.000 teuing. sakitu ge geus dibere tuh. Eta aya nu biruna lah. Anjing karek kop ati ieu kabeh kumaha tah kop. Bawa kabeh tah yang rokok-rokokna kop. Tah pusing. Ayo anjing. Kirim lah. Ayo Dewan. Oh no. Yakinna yakin sih. Nya. Tapi enggak dorong. Siap. Benar nih, euy. Naon euy? Gue beak bensin, euy. Tuh diarep ge tukang bensin. Bukan duit. Dan dia bisa minjem gelap meuli bensinna. Aduh, berak mana boga teu? Oh. Ibu. Ayana duit kolot. Keun be, bae. Karunya ngada dorong motor, pinjeman we. Nya tuh. Bayan di rokok. Lumayan ayo. Hebat. Dorong. Nuhun nya. Ayo. Nuhun ya. Gut. Ya angkot. Duh, mendingan hirup. Aduh. Wah, edan.